Wajib kajalma Islamna kuninga turunanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Fihir putra Malik putra Nador putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrikah putra Ilyas putra Mudar putra Nizar putra Ma'ad putra Adnan Nuwajib dugi ka Adnan haram moho kenana ti Adnan dugi ka Adam sebab taya qaul sahih. Wajib deui uningana turunan nuti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Manaf putra Zuhroh putra Kilab tepang deui tiramana kikilab cengge warengna jadi ibu jeung ramana masih keneh saturunan Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana urang Quraisy nu bangsana ibuna Siti Aminah ramana Said Abdullah dizahirkeunna di Mekah wengi Senin tahun Gajah tanggal ka-12 munggu kaul nu utama tanggal ka-12